Wilujeng sumping sadayana. Patepang deui sareng abdi Zahira Malva Kaisa dina pojok warta. Sejumlah temuan panipuan pemilu lumangsung salila pemilu serentak 2024. Di antarana aya dugaan panipuan dina surat suara nu parantos ditandaan, surat suara katukar di TPS nu dipendakan ku DIP Indonesia, jeung kasiapan petugas TPS nu kurang. Aya oge laporan kotak suara nu teu disegel. Panipuan dina pamilihan presiden 2024 jadi topik nu beuki panas saanggeus pamilihan sora dilaksanakeun kaping 14 Februari 2024. Salian ti eta, aya sajumlah kalebihan sora jeung surat sorana dibakar di KPU Semarang dina poe sate acanana dina kaping 13 Februari 2024. Saatos dipantau, kapanggih aya 7 provinsi nu ngalakukeun panipuan. Surat sora nu disediakeun seueur nu ditandaan heula sate acanana. Aya oge nu geus digentos jeung ical. Conto daerahna aya di Kacamatan Gunung Putri, Desa Cangkuan Wetan, Tangerang Selatan, Sukabumi, Pejanten Timur, Madura, jeung Garut. Dugaan samentara nu ngalakukeun panipuan teh pangawas atawa jalma nu ngajagaan TPS dina eta 7 provinsi. Ayana panipuan sora ieu kusabab oknum-oknum tertentu nu hayang capres pilihanna menang dina Pilpres 2024. Panipuan ge tiasa kajadian kusabab aya pajabat daerah nu ngagunakeun kakuasaanna pikeun ngamenangkeun capres pilihanna. Malah sate acan pamilihan sora lumangsung. Bawaslu selaku penanggung jawab pamilu nanggepan dugaan panipuan sora di Pilpres 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja nepikeun sajauh ieu pihakna teu acan mendakan panipuan sora. Contona surat sora nu ditandaan sate acan Pilpres 2024 lumangsung.